Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Hasbu mri'in. Cukup hiji jalma minal bukhli kabilang koret. Ayakula yen ngomong itu si imriun khudu nyokot kuring haki kana hakam kuring kulahu tegesna sakabehna itu hak wala ada'u sareng teu moal ninggalkeun kuring minhu tina itu hak syai'an kana hiji perkara. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami an Abi Umamah katampi ti Abi Umamah. Hasbiya nyukupkeun ka kami. Insyaallah Gusti Allah wa ni'mal jeung pang alus-alusna sal wakilu anu dipake tatagenan Allah. Amanun salamet likulli khaifin tina sakabeh anu sieun. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami. Hasinu kudu ngaraksa aranjeun kabeh amwalakum kana pirang-pirang harta aranjeun kabeh bizakati kalawan zakat. Wada'u jeung kudu ngubaran aranjeun kabeh marudhakum kana pirang-pirang penyakit atawa gering anjeun kabeh bisodaqoti kalawan sodaqoh. Wa iddu jeung kudu nyawiskeun aranjeun kabeh lil balai kana balai addu'a kalawan doa. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Khatibu Imam Khatib an Ibnu Mas'udin katampi ti Ibnu Mas'ud. Hadoro geus datang saha malakal maut rajulan ka hiji lalaki yang mutu anu maut ieu si rajul fasyaqqa tuluy meulah ieu malak a'dha'ahu kana pirang-pirang anggotana ieu si rajul falam yajidhu tuluy teu mendakan ieu malak kana ka si rajul amila kana amal ieu rajul khairan kana kaalusan tsumma syaqqa tuluy meulah ieu malak qalbahu kana hatena ieu si rajul falam yajid maka teu mendakan ieu si malak fihi dina itu qalbu khairan kana kahadean papaka maka mukakeun ieu si malak lahyaihi kana dua cacapekna ieu si rajul pawajada teras mendakan ieu si malak toropa lisanihi kana tungtung lisana ieu si rajul la sikon eta anu napel bihanakihi kana elak-elakanana ieu si rajul yaqulu ngucap ieu lisan la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah pagupiro maka dihampura sahalahu itu si rajul bi kalimatil ikhlas ku sabab kalimat ikhlas. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Abi Dunya an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Hakun eta hak alallahi ka Gusti Allah ala yartafi'a ari yen teu luhur naon syai'un hiji perkara mina dunya tina dunya illa wad'ahu angin ngahandapkeun Allah kana itu syai'. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari. Haqqul muslimi ari hakna jalma Islam alal muslimi ka jalma Islam deui situn eta aya genep idza lakitahu di mana-mana tepung anjeun ka itu muslim pasallim maka kudu uluk salam anjeun alaihi ka itu muslim wa idza da'aka sareng di mana-mana ngundang ieu si muslim ka anjeun pajibhu maka kudu nyubadanan anjeun ka itu muslim wa idastan sohaka jeung di mana-mana menta nasihat ieu muslim ka anjeun pansoh maka kudu nganasehatan anjeun lahu ka itu muslim wa idza atasa sareng di mana-mana barasin ieu muslim pahamida tuluy muji ieu si muslim Allah ka Gusti Allah pasamithu maka kudu ngajawab anjeun ka muslim wa idza maridha sareng di mana-mana gering ieu si muslim pangudhu maka kudu ngalongok anjeun ka ieu muslim wa idza mata sareng di mana-mana maot ieu si muslim pattabihu maka kudu nganterkeun anjeun ka ieu muslim. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Hakku jauzi ari hakna salaki ala jaujatihi wajib ka bojona ieu jauj ala tamna'ahu eta yen ulah nahan ieu zaujah ka jauj nafsaha kana awakna ieu jaujah wa in kana sanajan bukti ieu jaujah ala dhahri qatabin eta tetep dina luhureun tonggongna kuda wala tasuma sareng ulah puasa ieu jaujah yauman dina hiji poe wahidan anu sahiji illa bi idnihi angin aya idin ti salakina ieu si jauj illa bi idnihi angin aya idin salakina illa la faridata angin puasa anu dipardukeun pain fa'ilat mangka lamun migawe ieu jaujah asimat mangka dosa ieu jaujah
walam yataqabbal sareng moal ditarima ieu saum min hati itu jaujah wa alla tu'tiya sareng ulah mere ieu jaujah min baitihi ti imahna ieu jauj syai'an kana hiji perkara illa biidnihi angin tina aya idina ieu jauj fa in fa'alat mangka lamun migawe ieu jaujah kana mangka bukti lahu eta tetepikeun jauj naon al ajru ganjaran wa kana sareng bukti alaiha eta tetep ka itu jaujah naon al wizru dosa wala takhruja sareng ulah kaluar ieu jaujah min baitihi ti imahna jauj illa biidnihi angin kalawan idina ieu si jauj fa in fa'alat mangka lamun migawe ieu jaujah la'anaha mangka ngalaknat ka ieu jaujah sa Allah Gusti Allah wa malaikatul ghadabi sareng malaikat anu ambek hatta tatuba sehingga tobat ieu jaujah atau raji'a atawa balik ieu jaujah wa in kana sanajan bukti ieu jauj doliman eta anu dolim rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tayalisu Imam Tayalis an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar hakul jauji ari hakna salaki alal mar'ati wajib ka awewe ala tahjuro eta yen ulah ninggalkeun ieu si mar'u atau si jauj piro jaujah piro sahu kana kasurna ieu jauj wa antabarro jeung ulah ngalubarkeun ieu si mar'ah qasamahu kana bagianana ieu si jauj wa antuti'a sareng kudu turut ieu si mar'ah rohu kana parentahna jauj wala takhruja sareng ulah keluar ieu si mar'ah ila biidnihi angin kalawan idina ieu si jauj wala tudkhila sareng ulah ngasupkeun ieu si mar'ah ilaihi kalalaki ilaihi ka jauj man ka lalaki yakrohu anu mikangewa ieu si jauj ka man rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani an Tamim Tari katampi ti Tamim At-Tari hakul mar'ati ari hakna awewe ala jauji wajib ka salaki ayat imaha eta yen mere kadaharan ieu jauj ka jaujah ida ta'ima di mana-mana dahar ieu jauj wa yaksua sareng makean itu si jauj ka jaujah idak tasa di mana-mana make itu si jauj wala yadriba sareng ulah neunggel ieu si jauj al wajha kana beungeut wala yuqabbiha sareng ulah ngagorengkeun ieu si jauj wala yahjura sareng ulah ninggalkeun ieu si jauj ila fil baiti angin di imahna rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Hakim Imam Hakim hakul jari ari hakna tatangga in marido eta lamun gering ieu jar uddahu mangka kudu ngalongok anjeun ka jar wa in mata sareng lamun maot ieu jar saya tahu mangka kudu jajab anjeun ka jar wa in istaqrodoka jeung lamun menta nginjem jar ka anjeun akrod tahu maka kudu mere hutang anjeun ka ieu jar wa in awaro sareng lamun katingali auratna ieu si jar satarohu satartahu maka kudu nutupan anjeun ka jar wa in asobahu sareng lamun keuna itu jar wa in asobahu sareng lamun keuna ka itu jar naon khairun ka alusan hanna tahu maka kudu senang nyenang-nyenang anjeun ka jar wa in asobathu sareng lamun di mana-mana keuna ka jar naon musibatun hiji musibah azzaitahu maka kudu mapaler anjeun ka ieu jar wala tarfa sareng ulah ngaluhurkeun anjeun banaka kana adegan anjeun poko binaihi dina luhureun adeganana si jar pas patasuddu maka nutupan bina alaihi ka jar ariha kana angin wala tu'zihi sareng ulah nganyerikeun anjeun ka jar birihin kiderika kalawan seungit kadaharan tina kidir anjeun illa antagrifa angin lamun mere anjeun lahu ka itu jar min hatina itu kidrik rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saat Tabrani Imam Tabrani wallahu a'lamu bissawab.